A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Wallahu a'lamu bimuradi. Sayalipun besok bakal sararum paya alladzina yastazinunak billahi Allah lakum kadua siraka baidan qala betum tetgalan alima baralik siraka berajatum tegese baralik siraka bailaihi maring alladzi min tabukin saking perang Tabuk annahum ma'dzuruna insatuhune ya alladzina taiku kang den uzuri kabeh pitakhalupi ing dalem narimangan telepon yen tameng sira kabeh anu saking alladzina bitarkil mu'tabati kalawan ninggal ngoleh fa'aridu maka merengo sira kabeh anum saking alladzina innahum min satuhuni alladzina rijsun ikun najis qadarun tegese kokotor najis yakobas di batinihim kena jember batini alladzina wa ma'wahum lan utawi enggon ngungsini alladzina iku jahannam jahannam jazaan walas bima kalawan barangkan anaya alladzina kabaiku yaksibun na usaha ya alladzina kabaiku yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Wallahu a'lamu bimaradi alipun tegese sararumpah ya alladzina kabelakum kadwe sira kabeh telepon yen tararido sira kabeh anum saking alladzina fa in tardaw anhum kalamun dari do sira kabeh saking alladzina fa innallaha la yarda maka satuhunnya Allah iku ora ridho ya Allah anil qaumil fasikin saking kaum kang fasik kabeh anhum tegese saking alladzina wala yanfa'u ridhakum ma'a sukhtillah lan ora manfaat apa ridho sira kabeh sumertane bependon Allah. Masih kene nyaritakeun karakter munafikin lanjutan tinu kamari. Orang-orang munafik anu berjumlah 80 leuwih embungeun milu perang Tabuk beserta Kangjeng jeung para sahabat. Tapi embungeunana teh embung disalahkeun, embung digogoreng, embung dikucilkeun. Hayang tetep di alep blon munafik tetep embung disangka salah mentah hampurannya na ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum daratan para munafikin nu teu milu perang ka aranjeun kabeh di mana aranjeun baralik ngomong ih kami mah teu milu perang teh kapan loba budak loba nini loba aki-aki nu susah saha nu ngurusan babagilah anjeun
nyeritakeun anu kawasa kadar itu kami di dieu ngurusan nu dimakan stabil ku embung-embungna disalahkeun. Tapi Allah mere jawaban kul bejakeun Muhammad ka para munafikin la ta'tadiru ulah kudu minta hampura gitu lantaran lan nu'mina lakum kami teu percaya sabasa kali bejakeun gimana teu percaya lah qad nabba'anallahu min akhbarikum Allah langsung mere berita-berita kamunafikan manehanan wa sayyarallahu amalakum marasuluh Allah bakal nembongkeun kana pagawean-pagawean aranjeunna kabeh munafikin Rasul bakal nembongkeun sumat waraduna ila alimil ghaib wasyahadah teh bakal dibalikeun ka Allah anu maha gaib maha uninga kana gaib jeung syahadah ae gala fayunabbiukum bima kuntum ta'malun bakal dibejer beaskeun hiji-hijina pagawean sakumaha tadi walaupun pemilu tetap embung goreng gundeng catur para sahabat teh ngamemeleh ka para munafikin teh nganaha-naha make jeung teu milu gagah aya di nyana pinter aya di nyana sugih aya di nyana wawasan aya di nyana tapi geuninganan teu milu nangtungkeun ngaluhurkeun ngadirikeun agama Allah na ieu gundeng catur para sahabat ka para munafikin disusul ku Gusti Allah sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ke bakal sararumpah ka Allah sumpah ka aranjeun melalui asma Allah ngaran Allah ke di mana baralik aranjeun wahai para sahabat ka aranjeunna geus baralik deui ka Madinah nah ieu nyana bakal sararumpah jang cuci tangan membersihkan diri tujuan sararumpahna litu'ridu anhum supaya anjeun ngabalir ka anjeunna tina ngagorengkeun bitarkil mu'atabah supaya maneh ulah ngararomong kagorengan-kagorenganna ke nyana sumpah-sumpahna make demi Allah demi Allah wallahi mata urang Arab datang ka ayeuna ngajual tasbih 50 real bae maka wallahi si urang Arab eta tanya ku urang ka ada oh 100 real cek urang 50 real la wallah beuh ulah kasumpah dah rencana naon geus la wallah bae oh nu urang Arab tiba heula nya sumpah cak pos kitu urang ini kuari tapi urang Arab ge ongkos Padang ini tadi ulah balik deui coba urang sabaran bener lah coba urang 50 lah 75 bae henteu lah 50 bae urang indit ka dieu deui Padang di mah kos dieu mah geura ujung-ujungna mah jadi oge 50 urang Padang eta kamari kuari mah malah urang Indonesiaan lolobana ieu Arab kabeh ulah kaget ye lamun umroh kuari ka ditu mun hajian aya nu kieu beta ganteng lain nu bogana eta pelayan can bisaeun Arab kuari digunakeun diperdayakeun kuari Arab ulah ge mimiti mah pajar nu bogana lain make sorban rapi make baju kan atuh jelema teh lok gawe titah ngalayana neuk kumaha tuh kayak gedung make minyak sengit deui ye rugi mah dagang kos ieu mah kayak nginum deui nya diuk bae urang nanya ka dinya mana nya teh daek turun deui eta Arab nu encan terdidik dina ngalayanan kos kitu cak kita mah balanja kumaha meureun pan urang mah urang Indonesia mah lain kitu urang jauh kene hai ka dieu pen ka dieu geus nyahoeun nya ge moal meuli ka dieu nya geus nyahoeun potongan kieu mah mana meuli tapi digerokeun bae eta ngeunaheun kan kitu mah tah urang Indonesia pelayanna urang Bogor Cianjur Sukabumi nah kan geuna jadi deuk henteu urang mah biasa kos kitu kan tuh tapi kuari mah areueuh baralik tinggal urang Arab garanteng karena awewe malah aya deui awewe jadi pelayan di Arab teh can hirup suasana belanja di Arab teh can hirup anu masih kene anu eueuh urang Indonesia can hirup suasana hese lain cara keur ieu
teh eta kan gitu wallah malulu wallah demi Allah mencari orang balajan teh naon teh sumpah mah berebet bae berharap dah ieu teh bakal sararumpah make aran Allah di mana aranjeun babalik ka maranehanana setelah perang Tabuk anjeunna bakal sararumpah teh menta diampura dina tinggaleun perang supaya anjeun ngabalieur ka manehanana ngabalieur tina urusan umang ngomong supaya bitarkil muataba ulah terus ngomongkeun geus diberesen ku Gusti Allah fa'aridu anhum balieuran ulah kudu didengekeun sumpah tinggal sumpah ulah kudu didengekeun nah innahum rijsun sebab para munafikin kan najis jahante awak nama korenganan batinna li khabthi batin jelema nu teu iman ka Allah maka pan hatena teh najis ieu teh leuwih bahaya tibatan najis zahir urang boga awak hayang bersih ulah tak kenaan ku tai kotok ulah tai hayam tai kotok aing bolak-balik bae beusi salah sia tai kotok tai embe tuh ya ieu najis urang gegeraan embung urang andai kata kena najis gegeraan lain najis ge sapira taneuh sapira lebu beuh gegeraan urang teh ngumbah datang ka aya nu ta'amuk leleuwihi ndek ka masjid ge kudu aya cai ngocor bae ti mana jauh di Fathul Muina aya sababaraha ku tasawuf ja sabeureunanan supaya asup ka masjid teh bersih gitu kan oh kudu aya empang kudu aya cai di hareupna teh lamun eueuh teu meunang asup ka masjid nya ge didinya make priwit aya tukang priwitna asal ka masjid teu kukumah trit teu meunang oh jadi aya wasit ya lamun kukumah boleh lamun teu kukumah trit kudu aya wasit capek nya eta mah baheula cenah di Garut di Bandung baheula mah memperdayakeun cai teh sing kolocor baheula mah daripada acak-acakan lah dijieun we di hareupeun masjid di hareupeun musola sakalian wudu di dieu bari kukumbah ngeunaheun cai na ambalaya kuari mah cai hese boro-boro jangkos kitu kuari jang nginum warna rese ye jang nginum ge cenah babari di ditu batusuk ku sia ambean caina geus teu nyaman di urang sebab polusi deres kene lah ya caian mah coba ngadenge di Jogja kuari geus sabaraha lembur eueuh cai Masya Allah nah ieu kudu make kos kitu mah tamu teh kudu ngan ieu keur carita ieu aya bacaina mangga teh teuing ngan urang boga prinsip bahwa eta teh najis atuh salah eta najis mah deuk naon make jeung dikumbah deui sagala rupa atuh nah ieu mah kuari mah awak urang aya najisan kumbah geugeran lain najis bae dikumbah ku urang kumbung-bungna kotor tapi di jero kolbu jelema nu teu iman ka Allah leuwih bahaya najis tabatan eta jelema musyrik jelema kafir jelema munafik eta teh najis batin mah leuwih bahaya urang paling bau doang kan najis ieu mah urang babaturan urang aya najisan aju babarengan jeung urang paling bau cukup ku kieu kan ya aya jelema teh teu kudu kena najis bae bau bae belah dia mata lain deui ka kieu bae nya kan nah aya siapa sok aju kasinggung bae atuh ayo mah ngaku bae sih tak ieu kan najis kos kitu ban najis tak tapi najis batin kan bahayana najis zahir mah ngan sakadar bau najis zahir mah sakadar teu nyaman najis zahir mah sakadar lah teu betah tapi najis batin mah wa ma'wahum jahannam tempat tinggalna jahanam gara-gara najis batin teu percaya pangeran Allah diciptakeun ku Allah tetapi nyembah lain ke Allah ditahnuturkeun aturan Allah melalui syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi ieu batinna teh najis kos kitu tah leuwih jahat tibatan najis zahir sebab najis zahir mah teu nyaman paling ge jeung babari dikumbahna aya najis batin mun kabawa ka kuburan kabawa ka akhirat wa ma'wahum
jahannam. Na'udzubillah min dalik. Sehari-hari babaturan urang teh ieu teh kapan teu karasa najis batinna jeung bos encek jeung Cina jeung kafir, maksudnya kafir Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu, eta teh najis batin. Nah di Jakarta kamari dijadikan gubernur jelema najis batin dijadikan gubernur. Sabarak lari nu diuk di parlemen anu najis batin, anu ngelola negara najis, pasti arahna ngaran najis moal cara urang. Entek sing hade endek milih bupati, sing hade dek milih gubernur, eta bae heulanan beusi nu najis batin. Eta cara di urang mah ja eueuh kafir mah naik kamari geus desas-desus aya kafir naik di urang. Tarolah beureun kafir mah moal menang jasa geus di urang mah heulanan. Apu anu rada bersihan, najis tekan aya najis bugol Allah, aya najis kitu moho papa. Nah ieu tah nu penting nu bersih ya beh geunah pemimpinna. Kuari ge ye geus cara ron lurah sia deui bersih nu kolbuna najis. Unggal daerah abeh geunah kayangan anu daek ngaji. Geunaheun we urang aya ngaji mah kadanan nyana ku ngabiayan urang ngabonceng atuh ka lurah nu ngaji mah. Lare ka mana? Ngaji ka Cilongok. Itu sorangan. Aya kada bonceng. Aya deui. Lare ka mana? Ngaji. Ayo bonceng. Kan cenah dipuateun bae. Jahe masalahna. Ditumpuk ge masalah. Ya Allah ya Rabb. Lailah awas. Innahum rijsun. Ternyata orang boga bos kafir najis berarti. Sing hade itu maksudnya kumaha engke bakal tepak. Lamun geus tepak naudzubillah min dzalik. Kesehari-harian urang kan ieu babarengan teh tepak. Ieu teh ngaji teh kapan deuk nepakeun. Ngaji teh urang teh deuk nepakeun hukum anu dikemas ku para ulama menang ti Kangjeng Nabi, dikitabkeun, dibacakeun ku kiai. Kiai teh nepakeun hukum. Kuari ibadah kiaina tilok tahajud nepakeun moal tepa-tepa. Moal tepa-tepa. Dulur sedekah ya, sedekah kiaina teu pernah sedekah teu moal tepa. Dina daekna kita lain tetepaan teh mah petet. tepa ese depakeun terutama supaya wauh ka Allah eta mah ditepakeun pisan, ditepakeun rasa supaya aya rasa deket jeung Allah. Nepakeun guru mursyid ngaranna supaya rasa bareng jeung Allah eta kan mahal. Urang teh lamun boga rasa deket jeung Allah isin bakalna deuk kalaksanakeun boro-boro anu haram, anu syubhat, nu halal ge beusi ieu teh salah niat. Isin ka Allah sebabna rasa deket da aya, rasa barengna jeung Allah aya. Kita kudu ngajek-jek salat bae. Nah, bari dieu kieu ge rasa bareng jeung Allah teh nikmat, rasa deket jeung Allah teh nikmat, rasa dikajahokeun ku Allah. Ieu geus aya hiji kadibatan rasa eta teh ya deuk ditepakeun ka jelema-jelema ka murid-murid. Tah lamun guruna geus boga rasa, aya bae ke murid anu katepaan. Ieu mah cenah diajakeun tilok tepa-tepa bandel tah mah. Dengkek ngaranna dengkek tah mah. Teu daek tepa-tepa malah nyana nepaan ka guruna, nepaan bloon. Iya kan pas kieu. Tah. Iya hate lah hate. Masyaallah innahum rijsun. Geus dibere rambu-rambu ku Gusti Allah. Wahai para sahabat, aranjeun kabeh datang ke Madinah. Engke bakal daratang munafikin menghadap ke aranjeun bakal sararumpah melalui asma Allah. Manehanana menta kasalametan supaya ulah diomongkeun supaya maneh ngabalieun tila kagorenganana. Allah geus mere ramu fa'ridu anhum. Jauhan, balieran, ulah didengkeun. Naha innahum rijsun lantaran najis kana hatena. Teu percaya Allah pangeran nyieun langit jeung bumi, teu percaya bahwa Nabi Muhammad eta adalah Rasul Allah sehingga ngana ngajebian ka Kangjeng Rasul
tempatna jelema nu kos kieu wa ma'wahum jahannam, tempatna di jahanam, jazaa'an bima kanu yaksibun, lantaran babales karena usaha-usaha pagawean omongan tingkah nukunyana di usaha waktu di dunia. Atuh urang kumanyak kudu ngahiji ahli sorga, urang kan ahli sorga urang mah ahli sorga, percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Rasul. Atuh kan jelas dina wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Tah urang aman, urang iman, tambahan wa amilus solihati, pelebah amilus solihati ngagibeg teh urang. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Nah, urang kan ieu ahli sorga, ngahiji jeung para ahli sorga di kan aman. Ngeunaheun ketika urang naik mobil angkot, ayo urang teu boga duit, cak babaturanana. Emang urang duit teu ka bawah meureun tenang bae sih, ku aing dibayarkeun kan geunah. Geunaheun. Tuh, urang cicieun kitu ngonan, rokok teu ka bawah. Yeuh, kan geunah. Ngomong mah. Larana ideologi kan geunah. Coba jeung kafir, moal bisa jeung kafir mah hese. Kafir mah beuh perhitunganana. Luar biasa hese we lah pokona mah. Urang babaragan jeung kafir, mata urang lamun babaragan sama mobil jeung kafir sok rada naon gitu ngaranna mikiran bae. Aduh, lamun Allah bendueun ka si eta. Aju disiksa sama mobil kan urang. Aduh tah. Urang kan bismillahirrahmanirrahim dek naik itu mainnya nama lain biskota kan lain. Tuh kan aya nu lain biskota biskuit beres beda mah tak urang ahli sorga ngomongna naon jeung ahli sorga ngeunaheun tapi urang babarengan jeung kafir teu ngeunaheun urang babarengan jeung munafik urang ceramah bae ceramah papada ngaji bae ngaji pada urang ngeunaheun kan tapi aya bae tah anu kira-kira munafik urang rada lain deui kana rasaan lain deui urang ceramah tuh munafik mah carang meureun paling nu mereletik jeung gede nu bedana tah eta kan geus lain deui tuh ngomong kebal amat teh kieu ceramahna cenah kan urang teu kaharti nu biasana mah jalah sakedeung ieu kebal 2,5 jam ente kaharti kurang barang ditasrif mah kurang kaharti kurang gitu naon gitu je pada atuh tah ieu mah dejis batin lebih bahaya ente saeutik jelema anu digawe di kafir Kristen ilu ka Kristen naudzubillah min dzalik wa min dzalik ilu jeung Katolik ilu ilu budak nih ilu karena budak aduh masya Allah teh saeutik ieu keluhan-keluhan ngukuari masyarakat nu ka imah bae ge anu anakna gawe di anu asup Kristen ya Allah ya nu minantuna asup Katolik naudzubillah min dzalik anu pamajikanana kuari jadi embung salat horenganan kos kitu ka ismeuan ambalaya mantep ieu tah urang kan kuari keur babarengan jeung papada urang makan ngeunaheun silih urang teh ngeunaheun sebab urang sapenduduk urang ngeunaheun kan di mana ente urang di BSD sarua BSD kan ngeunaheun sauyuna engke makan lain kitu kita ente bawa KTP KTP mana ka mah surga ngeunaheun aja we KTP naon jahanam kan KTP masing-masing aya surga aya jahanam surga aya jahanam kuari jeung KTP da kuari teu kudu ditandatangan ku desa KTP eta langsung itu kumaha wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibu tuh yahlifuna lakum litardaw anhum tegasna mah munafik teh sararumpah ka aranjeun kabeh litardaw anhum supaya anjeun ridho sararuka nararmah supaya ngahiji-hijieun teuing kami mah teu milu perang tetapi ulah digogoreng tadi jeung teuing kami teu milu perang tetapi maneh raridho ieu masyaallah digorengkeun embung tapi hayang dipake karidho bae geus dijelaskeun ku Gusti Allah munafik teh kos kitu
di lembur orang ge sarua urang keur ngabangun nu sugihna aya imahna mah 2 tingkat mobilna sing bereleng tapi masjid mah teu jadi ditanya geus saya 15 tahun bet tiba kudu dirubuhkeun deui masjid 15 tahun can jadi can ka keramik can ka teplok ka kentengan bae kitu ge masih kene boga hutang ka material nu sugih da dihareupeun masjid masyaallah tos itu boga deg-degan amat teh nu sugihnya malah mah daripada nyana mereka masjid deuk pindah bejana goblok itu coba Maji, gimana lah yang dipindah baik saja nanti. Mana namang izin cina. Ye, atuh berbeda. Eta bae sodako teu aing moal kajian ting pindah baik daripada ngeramikan masjid, neplok masjid mending pindah tolol becebet. Wari aya ngaji, wari kiai lah. Aya, saha dia moal bejakeun. Tuh. Tah. Eta munafik waduh pos kitu teh munafik. Tapi digorengkeun makan ngomongnya na ka panitia. Aduh insyaallah lah mun hasil mah ulah goreng sangkabenya mangaji sanajan deukeut jeung sanajan kadeuleuna aya tapi lah tetep bae can aya mah hese bae kan jelema mah kadeuleuna doang jeung ka naon kitu prasangka jeung praduga aya padahal mah ngaji keur harase insyaallah geus aya mah pokona mah catet bae heulanan geus sajen bae catet bae kula ge insyaallah kajian hukum ulah sok kaju suuzon tetep bae bela diri bae bela diri bae masyaallah sumpah deh nyana aja hampura bae demi Allah bae mah ikeur beuh urang mah ye atuh mun aya mah demi Allah bae demi Allah bae sia sama barakali amat demi Allah dah ya Allah ya Rabbi udah sok sama barakali atuh pos nu ngaji qiraat anu naon garang-garang Gus Dur keneh oh baca Gus Dur arah inget bae ya Gus Dur belajar kadang-kadang belajar qiraat ila fi quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-sayfi saif ila fi quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-sayfi emang bukan punya teman sayfi saif ila fi quraisyin ila fihim rihlata syita'i dicekal saif udah saif enggak dicekal ke Gus Dur teh udah kan iya barang dibuka di aya bae eta Gus Dur teh Masya Allah, Gus Dur udah dipegang begini juga masih pi aja. Jesa kayak bae, Masya Allah. Nah, itu bolak-balik ngaji qiraat kan bolak-balik. Kabeh bagus. Bolak-balik. Ieu sumpah dah bolak-balik demi Allah bae. Demi bae menerima. Teu boga. Demi Allah bae. Demi Allah bae. Geus sugih teh goblok ranteh abak. Kos ngaji kos tadi teh soepi deui. Sekali dicekal soep. Dibuka pi aduh ya Allah ya Rabb tah sararumpah lakum kargen literbawan jadi zaman Kangjeng Nabi teh sumpah karumpul Kangjeng di Bumina Siti Fatimah belah ditu Sidina Ali kemudian belah ditu Sidina Abu Bakar jol aya aki-aki make tungked Waalaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Di mana? Waduh, kula di kampung anu jauh ka dieu. Aya naon cekeun? Kula ieu geus 2 poe teu dahar. Pamajikan jeung anak ditu kalanti. Ka dieu teh kula teh teu maksudna penta dahareun. Masyaallah. Cek Kangjeng kitu. Kangjeng ka jero kan ka jero. Neangan korma sugan aya hiji teu manggih. Aduh, Kangjeng ngisikiran. Ya Allah ya Rabbi ku kabeneran amat isi eueuh dahareun. Cai eueuh kabeneran. Ya Allah, Kangjeng sepet calik heula kieu. Masyaallah itu ku eueuh. Cek Kangjeng poe ieu kabeneran. Geus, teleh Kangjeng Nabi mah. Pak, Mang, kieu. Tuh, ka ieu mah anak kula karana Fatimah. Mana itu? Oh, kan ngeunah. Indah ikut gitu. Datang itu, Assalamualaikum Fatimah, Waalaikumsalam. Kula ka dieu titah ku bapak, ku Kangjeng. Aya naon? Gopoe tadahar, anak jeung pamajikan di ditu kalanti. Ka dieu teh minta dahareun ka Kangjeng, titah ka dieu. Kek. Sarua Siti Fatimah ge. Ya Allah. Kocek cenah ieu Kangjeng kos duta apaleun bae. Pan eueuh naon di imah teh. Tadi mah tah cikeneh tah memeh eta setengah jam aya roti. Ngan geus dibikeun kan sejen. Roti eueuh, korma eueuh, cai eueuh datang ka kos kitu hirup.
bari geus jelas penduduk sorga urang geus aya ge di imah urang roti aya korma aya cau aya anu menta kadenge ulah meuli sia hayang mah asa keur leutik teh nya urang keur leutik teh urang boga es bonbon menta meuli karakter kos karari aduh lah ya Fatimah ge bingung naon neuk dibikeun ya Allah ya Rabb ngalamun Siti Fatimah teh ku hayang mere ngalamun teh eueuh bereunana kok Kangjeng bisa kieu cek cenah dula-dula aya naon kitu ngaranna kulit embe paranti salat kan kulit embe baheula mah lain sajadah cara kuari nah ieu bae kulit embe ya cek cenah kan bisa dijual digulungkeun bawa eueuh naon ki aya ge ieu kulit paranti salat nah ieu mah ieu besi dek dibawa dijual atuh ka mana ngajual nah cenah kulit di dahar teh bisa emang nah urang Garut bisa jenderok-dok kunyana tapi dia lain Garut atuh di Garut mah di Bandung boro-boro eta deui kulit bedug ge beak pake dorok-dok nah ieu aki-aki henteu lah ceuk ai kulit mah masalahna kan jauh hese ngajualna saha nu butuh geus meunang duit aju dibelikeun ka dahareun hese keneh henteu lah cenah neng insyaallah Siti Fatimah cerik langsung ya Allah ya Rabb atuh abah teh meureun apal kula teu boga naon kok dikirimkeun ka dieu tapi moal pati-pati ngirimkeun kan Rasul Allah lamun di imah kura eueuh bereun teu mungkin kecuali lain abah nu ngutus imah abah pasti geus katempo kan ku abah mah ngalamun Siti Fatimah teh langsung seuri orenganan aya saminggu ka tukang aya sahabat mereka Kangjeng emas 50 gram dibikeun ka Siti Fatimah nah iya mah gampang dijualna jeung Siti Fatimah dicopot langsung tah ieu 50 gram nanti abah bawa alhamdulillah babari jual emas mah baheula emang emas pono emas dibawa kan ya Allah bungahin jasa hatur nuhun neng mohon turun bebe jadi ka Kangjeng menang teu ki alhamdulillah ye naon ieu tah dikiekeun geus bawa ka tujuan katempoeun kan ku Abdurrahman bin Auf di kajauhan Abdurrahman bin Auf teh sudagar terkaya anu kamari ieu ka Yordan teh pertama zarah ka Abdurrahman bin Auf kaget ku lagi datang ke Yordan barang aya makamna Abdurrahman bin Auf langsung ngaleket teh hayang cerit ya Allah ya Rabbi ieu nu sok aya di Bukhari nu sok aya di cerita teu nyaho makamna aya di dieu Gusti ieu bisa didatangkeun ku Allah di Yordan datang ka makom Abdurrahman bin Auf cak hate meureun aing bakal dihijikeun jeung manehanana dina hate teh jeung nu milu kecuali si eta Allah alam aya ngaleket teh langsung diuk we di hareupeun makomna teu nyangka saeutik-eutik aja teu nyaho mawa makomna di Yordan ieu berlila kazara teh lain lila kazarana naon ngarenungkeun maha kawasa Gusti Allah nu sok dibaca dina hadis sok baca ceritana ieu aya di dieu makomna leket teh hati ya Allah ya Rabb teu maot pan sahabat mah emang maot sahabat nu geus dijelaskeun salah sahiji penduduk sorga ku Kangjeng Nabi teh Abdurrahman bin Auf zarah kadinya ya man terus gendongeng ieu Abdurrahman bin Auf kan jalan sudagar gede pangkayana saat eta emangnya nama kaya tah neulekeun ye pari itu bangunna ngemeng-ngemeng naon kadang-kadang ngemeng-ngemeng eta emas sampeurkeun Abdurrahman henteu kanyahoan ku Kangjeng kada jauh di tungguan lempangna ka mana lempang aya bari bisa 10 meter di Kangjeng tanya ki tes di mana di Kangjeng tes naon kula mah urang anu lapar geus 2 poe pamajikan jeung anak hampir kalanting mantak maksakeun ka Kangjeng teu aya dahareun dioper ka Fatimah putrina teu aya dahareun sami bere kulit lembung lah kulit ieu ceukna tak barang kasup deui dibere ieu dideuleu ku Abdurrahman bin Auf masya Allah putri Rasul pohara datang ke perhiasan ge sanggup dibikin mana aya cek Abdurrahman bin Auf lamun hatena hate duniawi
datang ke batur teh, batur dibere ku perhiasan anak. Ya Allah, lamun putri Rasul bae geus mere perhiasan aing anu boga duit banyak kudu teu tadah. Batur mah nu sugih kos kitu pan keramik masjid mah henteu. Pikiran nu sugih eta putri Rasul ngabelaan batur supaya dahar perhiasanana dibikeun. Masya Allah karim aing ku Allah dibere sugih banyak teu tadah. Hadiah ki. Hadiah eta Mas. Dia dijual tau mah, atuh ende kula emas bajang naon ieu mah keur ditungguan ku keluarga. Nah, ieu ku kula dibeli nya. Nu ukuranna mah ieu teh ya ngan sakadar 20 dinar tapi ku kula dibeli 200 dinar. Uang emas. Nya ge nyahoeun kan ka harga. Ceuri kaki mahal amat. Ulah lo mau ngomong mahal. Guys, ya 200 dinar uang emas. Guys, ya tadi mah kultur tadi mah meuli. Tadi mah ngajual bari usoraan si aki-aki. Cak ya waduh ya ngimpi aing kan. Masya Allah. Nyana bari nanyakeun ai tuan saha ngaran? Rohman. Henteu papanjangna cak kana abe kula dongeng di keluar henteu kudu geus teu kudu henteu bahayang lah geus teu kudu dibejakeun. Nyahoeun asal Abdurrahman we. Ih anu jelas abe kula ke dongeng di ditu tah di keluarga Abdurrahman bin Auf. Nuhun salaman desa nggak selalu bahasa salaman atuh langsung jada ka pasar mau roti mau korma pan eta teh jadi sugih tina 20 dinar uang emas jadi 200 sugih lain lalagaan datanglah nyana ka keluarga bari jag-jag bari kas pohara mencara kurang maka gagah amat bah roti tah korma tah minuman tah ya duit pasti loba keneh tah pamajikan jeung anakna urang poe jadi sugih saking ngadadak jadi sugih ieu ti kangjengnya ngalengi si aki ti putrina aju dijual ka Abdurrahman bin Auf. Masya Allah eta si jelema ku bager-bager teuing pasti jasa eta jelema ka surga cak eta si aki teh. Abdurrahman bin Auf na kumaha eta barang geus boga langsung milipit datang deui ka Siti Fatimah. Waalaikumsalam. Ieu kalung saha? Ngahaneng bebet-bebet mah anu abdi ceukna teh anu dibikeun ka si Aki. Ya, nah dibeli deui geus tah. Pake deui. Eta kan hajung gedep lu be Siti Fatimah teh disampeurkeun ku Kangjeng aya naon Fatimah? Maha kawasa Allah. Kunaon Kangjeng Nabi padahal Kangjeng geus apaleun kunaon tina hiji kongkorong nyugihkeun nu susah wari balik deui ka kula haju doa nu susah ka kula ngadoakeun ka Abdurrahman bin Auf ngadoakeun sorga pohara amat maha kawasa Allah muterkeun kongkorong supaya salamet kabehan dunia wal akhirah. Eta pikiran Siti Fatimah teh jeung hebat amat ya urang moal boga pikiran kos itu urang mah Siti Fatimah mah maha kawasa Allah naon cek Kangjeng Nabi padahal Kangjeng Nabi seurik baris geus apaleun ngider ka sorga ku hiji benda emang kumaha nu susah jadi sugih kuari muyah mayeh jadi jualna 200 dinar haju nu susah ngadoakeun ka kula waktu keur mere mudah-mudahan Fatimah geus teu kawadahan saknya eta doa. Haju Abdurrahman bin Auf da didoakeun sorga jasa tah kudu susah teh bari teu kacoet setik-etik acan bahkan Abdurrahman bin Auf teh bakal nambahan 100% nambahanana tina nu disodakohkeun ikhlas maha kawasa Allah ngiderkeun hiji benda jadi sugih, jadi bunga, jadi sorga kabehan. Gitulah cek Kangjeng Nabi dunia lamun endek diurus bakalna jadi jembatan ke sorga. Dunia teh jembatan ke sorga tah Fatimah. Masya Allah karim. Hanya sebuah kalung bener baik. Kangjeng Nabi Yusuf dan nyarita cek Kangjeng Nabi bakal jadi kasalalorga kabeh Abdurrahman bin Auf anu geus ngabelaan ka anjeun Fatimah. Anjeun mah geus jelas putri kaula anu geus teh diasingkeun deui kaula nuduhkeun kula ge nuduhkeun menang ganjaran cak Kangjeng Nabi tah urang paling pelebah nuduhkeun bisa urang ge tah nuduhkeun Kangjeng Nabi. Nah ieu teh ku kaula geus ditinggali cak Kangjeng Nabi arwah-arwahna geus aya di sorga kabeh. Iyalah satu benda dunia ikhlas
bisa jadi jembatan sarana ke akhirat tatimah tah mungkin tinggal urang bae pernah henteu si kos kitu aya nu menta-menta tutup lawang tutupan lawang lah kabet deres tah mah kos kitu mah mobil aya nu menta-menta tutup sing kencang kunci urang masya Allah eta babatur dulur bae datang Waalaikumsalam saya kunaon ngalamun naon kok nyang udah boga kabutuh sakeuna teh anak di rumah sakit aju makana cek aing di kamari sia usaha eta teh usaha makan kos kitu tah ye dunia teh eta talang raga cek adina aing kana minta duit kijem duit dina kesehatan jadi diceramahan atuh aing ge jauh boga deg-degan cak adikan kos kitu tah kunaon lagi ceramah ngaluwitan ngaluwihan ti MZ ti budak makana sia nunjuk lagi geus mah bentik teh wah mulai cak adina teh geus berat batu aing datang moal didatangan teh hayang mulai je aing geus kumaha atuh coba lo enak sia ieu kebutuh naon anak di rumah sakit iraha saya 2 poin aya ujang mayarna nya eta nu mentak ka dieu geus tenangkeun bae sih sabaraha sih ngijim heula bae ka batur kanan sia tah kakak goblok bangun ngeunaheun teh ngomong lah horenganan leuwih panas tibatan seuneu aya tan mantu kula ngomong gitu gak aya tah jaluman apa sih aduh tapi kan lain gitu ini sabaraha poe saya 2 poe di mana di opnameuna di anu penyakit teh naon can kanyawan cenah aja kudu aya duit sakitu gitu ya dek kuari teh dibawa tahun teh kakak itu kuari bae lah heulana bae heulana 10 juta heula nya kita kek besi kurang deh bebe jadi kakak besi kakak kesibuk ka teteh sia bae geus aya ieu duit dijeng insyaallah geus pokona ulah jadi pikiran geus ulah jadi hutang masyaallah asalahageulaheun jasa ieu kakak aing asli mah kos kieu mah ieu kakak aing asli anu itu palsu tah mah eta mah heuy pan kakak-kakak sia kana henteu eta mah lain kakak tah mah kakak duplikat tah mah kos kitu masyaallah tah iya keur carita ridho anu pohara luar biasa datang ka dipeterkeun dunia balik deui ka Siti Fatimah batur jadi sugih jadi ka sorga jadi tenang dunia bakal balik deui ka nu bogana masyaallah maha kawasa Allah teh ieu makan munafik balain kitu susumpahan teh oh ieu keur nyatekeun sumpah eta aki-akina tadi sumpah dihareupeun Kangjeng Nabi wallah cekeuna abi teh 2 poe teh dahar wallah teh keur nyatekeun sumpah demi Allah anak jeung pamajikan kalanti wallahi oh bener berarti Kangjeng Nabi tah ieu keur nyatekeun leh lipuna eta mah sumpah anu bener ieu makan sumpah bloon ieu mah munafik yahlifuna lakum litardaw anhum sararumpa para munafikin karanjeun supaya anjeun ridho tapi kade cek Gusti Allah Muhammad bejakeun fa in tardaw anhum mun anjeun ridho ka para munafikin fa innallaha la yarda maka sanyana Gusti Allah mah teu ridhoeun anil qaumil fasikin ti kaum anu para rasek kade Allah teu ridho maneh disumpahan ku para lahir hartina munafik sumpah di hareupeun maneh supaya ridho aju maneh ridho tetep Allah teu ridho naon hartina maneh ridho Allah teu ridho Allah saged teu ridhoeun ka jelema-jelema nu fasik ka jelema nu munafik wala yanfa'u ridhakum ma'asufillah teu mangfaat ridho anjeun dibarengan ku bendu Allah naon artina atuh urang teh ridhona kudu lillah benduna kudu lillah ulah urang ridho Allah bendu nah naonan kos kitu kos kieu urang keur cicing bae aya rangda datang Waalaikumsalam aya naon kieu mengaji kula geus ditinggalkeun ku salaki 3 tahun aju ieu kula kesepian aju maksudna coba pang noelkeun hehe cak Haji Peni mantep ridho sia atuh lain ridho deui mantep kula datang ka dieu kula teh ridho ikhlas da saya ndek di mana ya kula masih dek di kamar mangga kula mah ridho jasa tah eta aju nyana kadinya ridhoeun ikhlaseun tapi bebendu Allah tolol teh coba
Ieu keur carita abeh gelas we mah. Nah eta kan ridho urang pada ridhonya nya ge sodako kula mah ulun bakaribikeun cakrang datangan ieu bae cenah apa mengora. Ieu deuk dibikeun ridho atuh lain ridho deui mantak datang gede kula ridho ikhlas. Nah eta kan dipigawe ridho sama-sama ridho Allah bendu ulah kitu tetep kudu sauyudan urang aya di ridho kudu di ridho Allah bendu kudu di bendu Allah lillah bendu da lillah ridho da lillah ulah kaluar lillahi ala kudu kabeh lillah Masya Allah karim atuh urang salat ge aya bebendu Allah mah atuh teu jadi ganjaran urang salat susui teh urang jamaah dong jamaah nih imamnya oh budak teh eta kan ria aya bebendu Allah kan dinya salat tapi aya bebendu Allah di naon atuh kudu bener-bener lillah tafakuran ku urang riyadhohan ku urang muhasabahan Gusti ieu si jadi ganjaran tah teh urang deuk naon bae jadi ganjaran tah andai kata henteu aya ridho Gusti meureun abdi teh aya dina bebendu Gusti hampura Gusti per langkah-langkah urang selalu insyaallah bakal kaambe ku jelema karidoan urang ridho mah kan di jero kolbu tapi kaambeun ku jelema kos urang ceramah antara hayang amplop jeung lain kaambe emang teu kaambe wallah ieu sumpah ka di mangarana yahlipuna kaambe pajeuting ngomong ku kumaha ge lah lompat nama kadinya keneh lompat kadinya keneh tuh kan kaambe ka aya jelema iman henteu kajen ku kumaha ge tuh kanyahoanana emang kumaha kiai aduh pan nyana ngomong kapal udara mah ka Singapura saja mahal tanya je pana juga dinya tuh kereta tak ka beca tuh kuduna pun beca sabarang sajam ya Allah ya kagambar bae nanaon ge aya jelema ka urang datang deuk ngaladenan urang antara ikhlas jeung teu ikhlas kanyahoan segala rupa ikhlas jeung teu ikhlas teh kanyahoan kebel-kebel maka baca tek nah ieu kan lamun teu ieu bangsana teh bodoh tah urusanana ngan ieu mah mun teu ikhlas kan rugi urang mun urang ridho Allah teu ridho kan rugi urang nanaonan atuh ngalaksanakeun perkara anu pirugieun urang nah ieulah munafik korenganan bela dirinya nak cuci tangannya nak embung digorengkeun hayang dipake karido waniun make sumpah ngaran Allah subhanahu wa ta'ala diancam ku Allah nyana menta ridho kade fa in tardau anhum mun aranjeun suka jeung ridho karena kalakuan munafik seperti itu fa innallaha la yarda Allah teridoun geus antapkeun Allah teridoun anil qaumil fasiki mudah-mudahan orang dijauhkan tina penyakit fasik dijauhkan tina penyakit munafik dijauhkan tina penyakit riya dijauhkan tina penyakit hasud dijauhkan tina penyakit ujub dijauhkan tina penyakit takabur dibere ku Gusti Allah lapang dada jeung ikhlas sehingga langkah-langkah orang ibadah orang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin Sunna ulaika rafiqan zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin.